Jadi adus teh ngocorna cai kana awak sakabehna bari teu kenging aya nu ngahalangan. Bari ngumahna teu kenging miheulaan niat tapi niat heula minimal niat bareng jeung ngocorna cai kana badan. Titip eta adus. Tadi dia teh bade nyarioskeun perkara nu ngawajibkeun kana adus. Naon wae ieu anu ngudukeun urang kudu adus teh? Kudu mandi besar jeung kudu make niat teh. Walladzi yujibul gusla sitatu asya, bahwa anu ngawajibkeun kana adus teh sadayana aya genep. Aya genep ya. Mana nu genep teh salah satun minha tastariku fiha ar-rijal wan nisa. Anu tilu mah rerujeungan berlaku di lalaki jeung di awewe. Jadi lalaki bisa, awewe bisa, ngan engke nu tilu deui mah keur awewe wungkul. Berarti potensi adus seueur keneh jang istrinya. Jang istri mah genepanana berarti ngawajibkeun kana adus teh. Ngan ari jeung jang pameget mah ngan tilu cenah nu ngawajibkeun kana adus teh. Berarti secara teori bakal remen keneh istri adusna teh daripada pameget. Naon wae nu genep teh tilu nu babarengan, lalaki bisa, awewe bisa. Mana wae anu tilu teh hiji wahia iltiqaul khitanaini, paantelna dua alat khitan. Naon alat khitan teh? Anu sok dikeureut naon tuh? Gagaduhan. Enggak lah, teu aya budak di bawah umur ieu di dieu mah. Tos tararan sadayana oge nya. Tah, paantelna dua alat khitan, ceuk kasarna mah bobogaan lalaki jeung bobogaan awewe pasti ngarti sarereanya. Nya. Eta teh wajib adus. Nah antel wungkul, assalamualaikum wungkul atawa kumaha? Reina eta mah nya eta henteu ieu aslina mah. Anu direkan antel teh wayu abaru anil iltiqoi bi ilaji hayyin wadihin ghayya bahasa fatadzakari minhu. Nu direken pa antel teh sanes antel wungkul tapi ilaj. Ari ilaj teh ngalelep ngasukeun punten dia rada joran weureunya. Tapi dari Sunda mah cirina cawokahnya, lain berarti awon. Ieu mah keur edukasi jeung supaya terang, bisi urang kurang paham. Tah jadi nu dimaksud ngalelep teh nya lebetna alat anu pameget kanu istri. Tah tingali ka dieu. Kan ari nu pameget teh nya juga dia mirip saeutik lah. Tah, kan anu dihitan mah nya anu dikeureut, nu disunatan atau dihitan teh. Sok nyengle ding ka tukang. Tah, aya nu naon? Gegeret nu jiga helm. Lamun batesan eta ngalelep kana gagaduhan istri, ngalelepnya. Ngalelep. Dugi ka teu katingali. Bari ge urang mah tara marhatikeun ieu teh ngalelep acan taranya. Bahkan tara lebet sakitu ge anggar sok dierepkeun ya. Ieu mah lamun urang mah tos lah. Hayang ngasupkeun kan mung adus gambaranna teh kitu. Aek saeutik we tungtungna wungkul. Moal aya rasa ge meureun nya. Kalau asa ngome taneuh ning budak cocolokan kana taneuh. Tah, lamun etana kanclep nya. Kanclep ngalelep helmna, maka eta teh wajib adus. Lalakina awewena sanajan teu kaluar mani, sanajan teu ngagejrot, sanajan henteu ngalei
deui lamun di istrinya. Da istri ge salarasa mah ngagejrot eta teh ti lebetna mah ngan seueur pengkolanana jadi ngalai kaluarna teh. Eta mah dipapantesnya. Bapantes. Maka eta teh ngawajibkeun kana adus. Wajib adus. Kumaha ieu mah teu gaduhan pagas sebenarnya di urang mah teu aya nya. Anu teu gaduhan teh. Kumaha wajib kana adusna atawa eueuh helman ieu mah rata we kitu nya. Sok bari bayangkeun teh lain bayangkeun jorok nanya tapi bayangkeun bahwa nu kitu teh ngawajibkeun kana adus. Lamun teh mah goya bahasa patadzakari minhu au qadroha min maktuiha. Lamun teh mah eueuh ieu kaharepna bagian helmna teh eueuh rata we kumaha bentukna nya hese ngagambarkeunana pokona mah teu galib bentukna teh nya. Tah maka eta teh lamun asup kira-kira ukuran kan lamun nu gaduh helm nya lamun nu gaduh helm eta lamun di sentian teh paling ge 3 senti aya bapak-bapak. Lamun 3 senti nya gambaranana ti ujung nepi ka dinya teh 3 senti lah. Maka pikeun anu teu gaduheun zakar hasapa lamun teh mah dilebetkeun saukuran 3 senti eta ge sami ngawajibkeun kana adus. Sanaos ieu teh teu berlaku keur urang mah da urang mah garadoh naon helm gitu nya. Kamana dilebetkeunana nya ceuk tadi piparjin dilebetkeunana teh kana parji kana gagaduhan istri. Kana gagaduhan istri dilebetkeunana teh. Bi ilajin hayyin ngan wajib adus teh keur anu hirupna. Berarti lamun anu maot mah teu wajib adus. Contoh urang ngajima mayit boga pamajikan geus dikawin kalah maot. Duh can kaasaan mangkaning mas kawinna mahal. Keur maot teh da moal ieu mah nya kabina-bina teuing. Moal wa KBB Jaka Batur geus maot teh dijima we heula atawa geus beres diadusan eta pamajikanana teh ari memeh dikuburkeun dibekel heula ka kamar dijima we heula di kamar ku salakina teh. Lamun ieu mah nya da moal aya ieu moal kabina-bina teuing. Maka nu wajib adusna teh nu hirupna wungkul. Anapun mayit anu tadi geus meunang ngadusan teu kudu adus deui. Cenah eta rubah rabeh dina parjina tinggal kumbah we eta malamun dina kapanggihna. Heuleus sia tas dikumaha pamajikan maneh. Aduh urang teu kuat cenah contona teh. Tinggal kumbah we eta tilasna nya sabab ari mayit mah sanajan dijima teu wajib adus. Nu wajib adus mah nu hirup. Tah hirupnya. Wa yasiru al adamiyu al mulaju fihi junuban bi ilaji madzukira. Lamun kitu teh wajib adus ceuk bieu teh.